Waduh, Sarto tak dulu kok Sarto ke sawah deui kitu nya. Kada penasaran kan maling indog kamaring we. Moal enak bae, kuarena kudu diintip, kudu siap siaga. Dia bae lah. Moal meuleunya heuh. Sanya anu maling indog kamari ngalewati ka dieu. Ditembak paing ditisna. Ada mencurigakan jelema ieu. Kek. Doang nama Sarip eta. Piraku yang lamun Sarip mah. Sarip mah lamun teu salah mah di BSD. Di Tangerang di ditu. Hah? Oh, wah terak. Badeng jurig. Rada tekar ting nih. Sarip mah di Jakarta ku kumaha ge. Ah, bodoh lah. Yang penting mah lembur aing aman. Giliran di tongguan eueuh. Ada benda-bendakan ya kadang. Badeng nu maling dangder deui eta. Lebih baik kau yang mending ditanya heula ya. Ulah main hakim sendiri. Karena apa? Indonesia ini ada jalur, ada hukum. Intip lah, tanya bae langsung. Woi, keur naon? Atuh guk adeuleun ku ka sarta nginaon? Atuh nyebut dangder. Atuh eta nyaho. Boga sorangan apa maling? Maling. Bagus. Bagi dua aja aing. Siap, ka sarta. Oh, aing kitu burungnya. Yang enak yang kudu lumpat. Aduh. Kemana topi aing ya? Waduh. Jangan komandan aing ya. Bodoh lah. Aduh, kemana Sarto ya? Nembaknya apa sih Sarta bangsa ya? Oi, tak. Gawe naon teh si Sarta. Woi, tak. Dan. Kumpulan dan. Gawe naon di dan.
Ari dia gawe naon Sarta mama bedilang nembak bebek segala macam. Ada tambahan budak nu maling dang dari takarangan Allah teu beunang nembak bebek bae kabeneran dia mah udah kejo Popolo aja Mas Sarta. Emang sana maling dangdur tadi. doang nama eta dan budak lembur sa bebek si Dingdin. Lain ngomong-ngomongnya dia tugas telengkap kieu pakaianna ieu. Atuh mantah kan modalan dan baju, celana, sepatu. Kopi doang dan kemana boy dan nuayan dan Lain dikamanakeun kitu eta tudungna ku dia. Moal endah eta turunan ti Bapak Klotaing zaman Belanda kene eta. Perjuangan. Oh, dia mah main leungitkeun bae perang saing mah. Bulan dan tadi nyangsang meureun di ditu tuh. Itu mah dangder, mudah nu maring dangder. Mantap kan ada tugas nah ulah nembakan bikang bae. Moal endah teu make topi mah eta kurang serem dia. atuh beulekeun burung dan nu murah-murah nu rada pantes ulah teh zaman Belanda teuing. Belagu dia. Hayang nu mahal bae topi. Uyuhan aya tah ge. Jeung war-war panas mah. Geus salah tuh aya tuh topi tah. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Manap. Kamana si Sarto? Geus 2 poe teh tugas ya. Oh dan cek situ ge ngorea can anggus. Sawah. Oh, geus. Gerak keliling itu. Mana eta aman di lembur ya. Siap. Laksanakan. Salaman naon ke komandan. Ari dia punyang ponyong. Hayang naon gitu? Uduk. Lain, Udud. lain. Uang makan, Bos. Ngopi jeung ngopi warung si Icih. Kamari cenah bayar 12, Bos. Oh, hayang ngarokok dia orangnya. Lain ti tadi ngomong dia Mas Sarta. Ih, Nah, eta landan. Terus dahar teu ngarokok, sari dicabokan nu edan medan. Terima kasih, Komandan. Tugas dulu, Dan. boros bukan anak buah. Bagus ya. Malah neleken banget sih ya. Anak sah bapak dia. Kalah bengong sih ya. Kalah ke Gorohulu ditanya anak aing. Anak sah bapak dia. Oke. Anak Kak Herman? Bapak dia anak saha. Lain nanya dia anak saha aing mah. Aing nyaho ka bapak dia mah Herman. Nu hideung teh lain nya. Yang kabah putih, Bang. Bagian operasi keamanan dulu ya yang koyenya si Aceng kira pengen kudu serangan maling nggak mendog cuma mata nggak pikir batur disangka tukang maling bengku batur ente dasar mau rek maling ngun aing ayah hiji nih pakai kasihan ku aing lin mas lembur nusuk mau bedil bae teh kan dong nam eta sniper nam eta lamun teu mau bedil main meglut jawani teh ka eta karak lin mas sapang gede aku aing Masya Allah, jaya jelema itu rak. Pecak tapi nama. Kadingin teh nya ngomong tadi. Ciksa pecak. Jangan Pak. Masya Allah, jauh jatuh pecak ke seta. Mudah-mudahan aing teh kadingin maling dong tadi. Maling endog. Seta kalah jatuh kubu-kubu. Tapi kacamata nama raga gitu ya. Belum baik, wae nyumpahnya nggak gaya. Parwati. Doang naing lamun kieu mau katawasin. Kok mata kusilin. Aman dong namanya. Di pinggir lembur aman ya, komandan di tengah ya. Sanyo aya bae. Lamun leungit mana teuing si RT odoy ka aing.
Nang teh aing ngamankeun mah. Ayeuna dia mi was-was kieu apa teh ngadeg cebeur laut. Ayah, Aya naon ing, aya naon? ayo maling dong. Di mana? Di mana? Jadong nama aman. Ya endog aya bae sayang nama. Nya sih nama eta. Manggi nu maling endog teh barato. Anu mana teh amang gitu mangi kula mah. Angus, eta manggi mah. Untung terkenalan ka aing eta mangga teh. Ulah mun nu pedili bae. Aduh, aing kosong. Kudu nyardi ya, kabel mana ini? Wih, bujangan keliling ngalamun bae. Nganjang. Gimana ya? Biasa bae keliling. Jangan uka hayang, gerobak nganggur. Di situ boga modal, jual gerobakna, karak dagang. Ya di parawan ya, ngadak pok bae. Atuh geus beres kasarta. Nah, gitu jadi anak parawan mah. Dae kan orangnya anak pompong. Neng, mau ditaweureun? Kasarta ngopi. Bari nganggo pae teh kitu lah. Atuh ngopi kasarta aya ngopi mah. Nah, gitu lah Neng. Atuh mah kasarta ka ditu kopina sorangan. Aduh, atuh mal ngomong Neng, karena di warung mah geus pasti aya. Nyangka yang mata ompong boga anak gelis. Kunaon sagidan banjar sarta? Pokoknya mah bahagia dan manggil anak ompong. Om ompong. Mau